أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وصحبه أجمعين. سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسلم. أبينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وأجدادنا وأزواجنا وأولادنا تلاميذنا تلاميذاتنا جميع من أحسن إلينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baina du'ail iftitahi sareng kadua anu tetap di antara doa iftitah wa ta'awuzi sareng maca ta'awuz wa bainal fatihati sareng katilu anu tetap dina antara Fatihah wa ta'awuzi sareng maca ta'awuz wa baina akhiril fatihati sareng kaopat anu tetap dina antara akhirna Fatihah nyata ucapan waladdallin wa amina sareng maca amin. Kaopat kalima wa bayyina amina sareng kalima anu tetep dina antara maca amin wasurati sareng maca surah wa bayyina surati sareng kagenep anu tetep dina antara maca surat warruku'i sareng ruku' warruku'i sareng ruku'. So, bismillahirrahmanirrahim. Iya masih nerangkeun pasunatan repeh dina sajeraeun salat repehna repeh sakedeungnya kasup kana sunnah abad jadi repeh sakedeung teh naon gitu jeda seetik spasi jauhnya repeh seetik kasup kana sunat naon hayat anu mana ke sunat hayat mah dimana ditinggalkeun teh teu aya pasunnahan kudu ngalaksanakeun sujud sahwi henteu pasunatan ya sunat teh nya kade parduna parduna ieu pasunatanana parduna kudu sing poharanyaan diraksa pisan lamun henteu teu kaasup geus salatnya
kade. Pangbatalan jauhan pisan. Sing nyan diajar sing naon gitu salatna sing serius. Acenah urang mah salat sorangan, ieu angot salat sorangan. Adanya ulah kena salat sorangan. Da urang teu sorangan, aya anu marengan saha Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diajar sinyan salat sorangan, salat bareng jeung batur geus teu pararuguh. Angut lamun sorangan nyaeungnya. Masyaallah. Kade tanya omega nya. Anu gejala labri, gejala merong. Ada geus galde, rumah geus gede bareng jeung nu leutik, contohan anu leutik contohan bagus. Ulah mere contohan anu naon? Teu cereugnya. Ajakan bagus, ajakan halus. Kadenya pangbatalan keur salat. Berjamaah tungku ka mana kana pangsujudan. Ulah luak lieu kagigir ka mana ka kenca seserian luak lieu belam-belem batal eta kikituan mah nya. Kudu salat deui eta kade ah. Nya mangkana geus bucat eta. Awas nyan awewe sarua cenah urang kudu anungku jeung bebaturan kade we. Da aya anu ningalikeun aya anu nyatet kana amal saha amal urang salat urang angot geus lumaza beureum nya nengnya awas nyan baranya kudu raksa pisan salat. Teu main nerangkeun pasunatanna ieu ketika ditinggalkeun wegeuna salatna tetep naon? Tetep sah ari aya syarat jeung naon mah jeung rukunna mah. Sanajan sunat wah kudu naonkeun perhatikeun sebab meninggalkeun pasunatan jadi naon? Jadi masalahnya. Ieu masalah. Geus dongeng mah. Kaduana kamari teh kahijina teh nyata eureun sakedeungna teh antara takbiratul ihram jeung doa iftitah kaduaina. Wasaniha baina doa iftitahi wa ta'awudi antara tungtung doa iftitah jeung maca ta'awud rek Fatihah eureun heula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saukuran maca subhanallah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aya eureun lah sagedeung henteu langsung nya teh kieu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Eta eueuh naon? Eueuh eta mah wajda. Teu meunang pasunatan. Tah. Udur ngerasa gedeng katilu tanya antara naon ta doa iftitah jeung naon maca ta'awud. Ari pangunggulna segat ta'awud Abdul Siyagihi. Ari pang nyonclo-nyoncolona pirang-pirang segat ta'awud. Nyonclo nya doclo. Eta ayakula doclo mah si emeng aya si emeng ngaranna dis doclo. Docil eta mah. Eta iyyaku layan ngomongi si jama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ieu pang utamana segat ta'awud eta bahasa ta'awuz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ta'awudannya maca Quran maca naon heula ta'awuz heula fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Wakila tek sawaredeuna makieu a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim eta tek sawaredeuna kitu nya. Wa huwa mustabun fi kulli qiraatin ieu teh maca ta'awuz teh disunahkeun dina setiap rakaat karana rek maca
Fatihah tawa gagantina Fatihah tawa gagantina Fatihah lakinil ula akadu fi kulli kiamatil kusuf tapi rakaat pertama eta leuwih kukuh leuwih pertama leuwih naon kitu teh leuwih sunat pisan sunatna sunat muakkad dina setiap nangtung dina pirang-pirang nangtung salat samagaha. Beda ya aya salat samagaha jeung salat biasa beda salat samagaha mah nyaeta sarakaatna teh Fatihahna 2 kali nya rukuna 2 kali tidak 2 kali ruku 2 kali tidak 2 kali Fatihahna 2 sarakaatna nya setiap rakaat Fatihahna 2 kali rukuna 2 kali tidakna 2 kali tah dina dina Fatihah anu kahiji dina Fatihah anu kahiji leuwih dikukuhkeun pisan dina rek maca Fatihah anu kahijinya disunah muakkadkeun pisanan maca ta'awudz terus bahkan rek pangihjeung naon rek nepungan naon-naon gitu tanya ta'awudannya bisi aya naon bisi aya setan nyiliburi nyaeunya tuh rek WC kanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adik pangihjeung awewe di kajauhan geus lentang-lentang taud a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu deui. Nah gitu deui lah awewe pangihjeung sa jeung lalaki di jalan taudan kuat a'udzubillahi minasyaitonir rajim nya taudan tas ngan maca ta'awud kieu wa yafutu bisyuru'i fil qiraati walau sahwan eta si maca ta'awud lepot pasunahanana lepot jadi teu disunahkeun deui karana naon karana tumandang kana maca Fatihah sajan kapohoan misalkeun kieu mangiki Allahumma naon tadi teh la syarika lahu bidzalik umurtuwana minal muslimin bismillahirrahmanirrahim langsung naon tah langsung bismillah aya napo deui teh naon teu ta'awud tan teu aya pasunahan kudu naon kudu balikan di maca ta'awud lepot geus nya lepot jadi geus porot bongan waka-waka naon waka-waka kana naon kana bismillah kecuali lamun naon kitu bisi teu kabagian maca Fatihah parat gambaran kuma imam ngamakmumnya gambaran ngamakmum imam geus tereh naon tereh ruku maca suratnya asup ke masjid imam keur maca naon maca surat lam yalid wa lam yulad urang Allahu akbar langsung kita naon ulah doa iftitah ulah maca ta'awud langsung bismillahirrahmanirrahim jangan separa takbiratul ihramnya alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar imam ruku milu naon kuat milu ruku maca ta'awud jadi lepot maca ta'awud teu disunahkeun maca ta'awud lamun kabulu maca bismillah Fatihah sanajan maca bismillah Fatihahna kapohoan bila pima lau sabaq lisanuhu pada putu beda jeung kieu tapi kita pohoi mah jeung lamun kalepasan letahna tadi mah kalau poho jeung kalepasan kumadi eta keneh tanya ieu mah kalepasan lain kapohoan ke kumaha beda jauhnya beda hilapi mah lau sabaqo lisanu kalepasan langsung maca naon langsung maca bismillah eta pala ya putu pek balikan dieu maca ta'awudnya maca ta'awud tas geuning make di ta'awudan sagala kanek maca naon rek maca Qur'annya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim setan ge bisaeun pinter leuwih pinter setan daripada maca Qur'ana leuwih pinter kena syaitan daripada urang setan ti baheula atunya urang kakala diajar kene maca nage can naon can lancarnya madak ta'awudan setan itu kaganggunya rek maca Quran ta'awud heula angot maca HP nya eungnya oprek HP
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Be kadinya tahu Gusti Abi minta perlindungan ti Gusti tina godaan setan. Oh, pas begitu muka teh kan aya naon kayak gambar eta gitu tanya. Dan pas nempo naon parugu iklan de parugunya pas anu keur naon anu keur viral ayeuna ge segala rupa lah depan gitu. Terus aya kula terusnya walau sawan wa syurutuhu eta syurutu dua iftitah sarua aya syaratna maca ta'awudogenan disunahkeun maca ta'awudogenan punya syaratna akut jeung maca dua iftitah jeung maca dua iftitah nyaeta kamari syarat dua iftitah sabaraha aya 5-nya aya 5 salat jenazah ngan beda nanti dina salat jenazah hungkul salat jenazah mah tetep maca ta'awudnya tetep maca ta'awud anapun dina dua iftitah mah teu disunatkeun salat nyolatan mayit teu sunat maca dua iftitah ngan ta'awud nama sunah ya. Kaduana naon di kamari teh syaratna teh si naon si makmum manggihan imam lain ke nangtung nya teh kenal kan ke diuk ke sujudnya langsung milu naon kan langsung milu sujud moal maca Fatihah eta teh kudu doa iftitah eta kudu maca ta'awudnya jeung saterusna kamari di antara nade sok sieun teu manggihan naon sok sieun teu manggihan Fatihah parat imam kaburu naon kaburu ruku imam gaburuku tas waya putu wa fi malawik tadabi imamin jalisin wa jalasa mahu payati abi ba'da qiyami li an lakirata lam yusrafi amalu bali bi takbiri salatil id kahiji beda teh kieu cenanya syarat sunnah balikan di syarat disunnahkeunana maca ta'awud teh akur jeung syaratna disunnahkeun maca doa iftitah kumaha kahiji lain dina salat nyolatan mayit teu kudu doa iftitah ta maca ta'awud mah beda ye lakinya padeku dina doa iftitah mah dina nyolatan mayit mah tetep disunnahkeun maca ta'awud memeh naonna memeh Fatihah. Nah, kedua, Allah ya khofa fauta waqtil ada. Sok sieun teuing kaburu beak waktu salat. Nyata ukur mangi sarokaateun salat. Jadi lamun waktuna mepet, salatna kaburangan teh nya hudangna kaburangan teh eta mah teu disunahkeun maca naon? Maca ta'awud. Nyata mahi waktu ada teh sakumaha nyata mahi sarokaateun salat. Mun misalkeun salat waktu nate kur aya samaniteun deui ku sarokaateun ieu hampir kurang bahkan maka eta mah maca Fatihahna dua iftitah ulah maca ta'awud ge ulah maca ta'awud ge ulah dua katilu mana kamari teh syaratna teh katilu walai dikal imam fi ghairi qiyam manggihan imam salianti keur nangtung jadi ngamakmumna teh si imamna lain keur nangtung ulah maca doa iftitah kamarinya tanya kitu deui ta'awud nya kitu deui ta'awud manggihan imam lain keur nangtung keur ruku atawa keur sujud atawa keur diuk antara naon sujud dua eta ulah naon ulah maca ta'awud keur tahiyat langsung kan nurun milu naon milu tahiyat ngan kieu wa fi malawik tada bedana teh wa fi malawik tada bima min jalisin beda jeung makmum kumaha lamun imamna badi diuk salatna emang entah imamna salatna emang badi naon badi diuk eta mah ulah nurutan diuk ai kaduga naon mah
kaduga nangtung masih makmumna kaduga nangtung imam teu kaduga naon teu kaduga nangtung bari diuk dah tah eta mah tetep maca naon maca ta'awud teu lain nanti wa fi ma lawik tadabi imamin jalisin beda jeung lamun kieu ngamakmum ka imam nu keur diuk wa jalasa mahu manehna diuk sarta imam payatia tuluy ngadatangkeun si payati bihi maka ngadatangkeun si makmum bihi kana itu ta'awud bada qiyami sabada nangtungna saha nangtungna imam nangtungna si makmum liana qira'ata lam yusra fiha sabab baca maca Fatihah can tumandang can naon gitu can di mimitian kieu lain imam nambadi salat nambadi naon lain salat imam badi diuk imam na misalkeun keur sujudnya sujud ka hiji naon tah kun sujud ka hiji atau sujud kadua do makmum sholli fardhu duhri imam makmuman litala Allahu akbar langsung milu naon langsung milu sujudnya langsung milu sujud tuluy cengkat langsung milu nangtung li misalkeun kana rakaat kasabarata kadua na eta mah tetep si makmum sunnah maca naon maca ta'awud sanajan manggihan imam lain naon tadi teh lain keur nangtung beda jeung naon doa iftitah mah mun gambaran saperti kitu teu disunnahkeun maca naon doa iftitah ilamat tempatna maca ta'awud teh mahalu badal iftitahi wa takbiri sholatil id ari tempatna maca ta'awud teh nyaeta sanggeus maca doa iftitah jeung sanggeus takbir salat lebaran takbir salat lebaran ai salat lebaran sabaraha rakaat 2 rakaat kanya salat lebaran 2 rakaat setiap rakaat teh kudu takbir sabaraha kali rakaat kahiji 7 kali rakaat kedua sabaraha kali 5 kali gitu kannya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ngan di sela-selana diselangku naon subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbarnya Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar tah sanggeus para 7 kali rakaat kahiji kakara maca naon ta'awud rek Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ai berjamaah pasti ngadaguan saheula ngadaguan imam heula nya jeung makmum tah kakara maca ta'awud 2 tah sunnah eureun teh nya katilu baina Fatihah wa ta'awud di antara Fatihah jeung ta'awud ge sunat naon eureun heuh antara ta'awud jeung bismillah sunnah eureun heula jadi ulah diselebengkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kitunya ulah dinaonkeun ulah dilepaskeun teu ulah kieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim tah eta eueuh naon eueun sakeudeungannya eueun sakeudeungan tas sunah katilu kaopat wabaina akhiril fatihati wa amina antara tungtung Fatihah jeung naon maca amin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin eureun heula bahkan diselangna ku naon antar eureun teh diselang ku naon kan ku doanya rabbighfirli amin barang daguan yang si makmum yo biasana sok nyalip saha nyalip imam yang kode gelinnya kode ge wallah doa kene geus naon amin eta teu paruguhnya daguan heula sing naon tah sing parat waladdallin ceuk si imam teh rabbighfirli bareng kabeh amin eta ni bagusnya terus qala an-Nawawi fi Tibyan saurang Imam Nawawi dan kitab Tibyan yustahabu likulli qari'in fi sholati wa fi ghairiha idza faragha min Fatihah yaqula amin sunat pikeun jamaah anu maca Fatihah rek keur salat atawa salianti salat sunat tungtungna ku maca naon tungtungan ku maca amin jadi keur tahlil ya Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim
waladdallin. Amin. Fatihah. Jadi setiap naon tah? Setiap parat maca Fatihah tungtungna sunat naon? Sunat maca amin. Ikut salat sarua sunat naon tah? Sunat maca amin. Aya sabaraha lugat bahasa maca amin teh aya 4. Wa fi amin arba'u lugatin. Dina lapad amin aya 4 lugat. Anu paling pasehat saur para ulama nyata amin. Dipanjangkeun hamzahna, mimna dientengkeun teu make naon? Teu make tasydid. Nu kadua, dipondokkeun naonna? Dipondokkeun hamzahna. Mana keke tanya amin kaopatna tasydid pondok kabehan. Pondok kabehanana anu kadua. Anu kadua amin. Nada bil qasri keke bil madiwata fi filmin amin wahatani masyuratani. Kadua ta amin pondok naon ta? Pondok hamzahna. Katilu amin dimalahkeun amin amin amin. Kaopat ditasdidan mimna ya ma'al di serta dipanjangkeun amin. Eta nu kaopat. Anu paling pasehat mah sok biasa na kumaha amin panjang hamzahna, mimna teu make naon? Teu make tasydid dientengkeun teh amin. Ari amin teh naon hartina? Mana-mana maknana qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Qasidina bali naja sakabeh nahwaka ka arah Gusti wa anta bali ari Gusti eta akramu man akramu eta leuwih mulya min an tukhayyiba tibatan tina yen ngarugikeun Gusti qasidan kana kanu ngamaksud qasidan kanu ngamaksud yes saur sesata. So saja parsodik manana amin dia seperti gitunya. Qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Terus apa limana istajibna. Ya Allah moga ngaijabah kana doa abdi. Sadaya minta naon berarti? Minta hayang diijabah doakan eta Fatihah teh tungtungna doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tuduhkeun abdi sadaya jalan anu naon? Lempeng nyata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jalan jama-jama anu ku Gusti tos sipaparin nikmat bari di waladdallin an'amta alaihim. Bari tadi benduan kabeh bari eta jamaah teh salasar kabeh. Maka tungtunganku naon amin mugi-mugi Gusti ngajabah kana doa abdi sadaya. Jadi minta naon minta diijabah tak si sopan bacaannya kayak ngagorowok do bukunya ngasih ngahawak minta duit gak bari ngahawak mau matak di kumaha mau matak dibayarin jauhnya pak duit kadio kaed gamplong lah kalau kali pak paling gamplongnya banyak gitunya minta tadi pak ukun artosnya amin gitunya. Oh ngagorok mun. Naon gitu. Kayak naon kayak tadinya Pak duit. Pak duit. Moal dibere duit palingnya dibere naon? Dibere peureup nya. Terus qalu baina ilpati wa yusannu sunatkeun bainahuma antara amin jeung nu Fatihah rabbig firli. Entah rabbig firli sunat diselangku ucapan rabbig firli. Kaopat kalima antara amin jeung maca surat. Ieu mah ajang saha? Ajang makmum ujung zaman salat sorangan anapun jang imam radalila cek kamarinya antara maca amin jeung maca surat pikeun imam sunahna ngadaguan heula saha
ngadaguan heula makmum sing parat maca Fatihah khususna salat anu ditarikeun. Rakaat kadua, rakaat kahiji jeung kadua dina salat maghrib bisa jeung subuh. Rakaat kahiji, rakaat kadua dina salat maghrib bisa jeung naon? Jeung subuh. Begitu parat amin. Pikeun imam sunatna rada lila eureuna repehna saukuranna makmum maca Fatihah. Ngan repehna teh lain repeh teu babacaan pisan. Tapi naon babacaan ngan meusan kayaknya bacaan meusan kaopat kalima kagenep keke maca suratna jeung saeuh ieu teh maca surat teh fi ghairi sholatil janazati was shola wa ghairi sholati faqidit tahurain ingkana junuban. Terus disunahkeun maca surat sanggeus Fatihah kan aya naon tah? Sunat maca naon? Niki sunat maca surat. Ieu teh lamun lain salat lain dina salianti salat nyolatan mayit. Anapun nyolatan mayitna eueuh pasunahan maca naon? Maca surat. Jeung lain salat anu faqidit tahurain he kaayaan junub. Aji pakidut tahurain teh nu kumaha nyaeta anu teu boga alat susuci dua rek wudu eueuh caina rek tayamum eueuh naonna eueuh taneuna he kaayaan junub atawa aya-ayana macai aya-ayana manaon taneuh cai aya taneuh aya ngan teu bisa teh makena gambaran di kumaha teh di talian teh Mang Abdul ingetin kenanya Mang Abdul ku majikanana di taliannya talian tapi teu dilesot ke bagian naon bagian salat teu dilesotkeun mangkaning tas dioprek kitu nya dibogaanna kusa ku pamajikanana dipaksa berarti si Mang Abdul teh kaayaan naon kaayaan junub kaayaan junub boga adusan neng atuh Italia udah eksek salat bapak salatnya moal di soalnya moal waka can wareg tina can wareg sini eta tadi naon misalkeun nya monya nepi kitu nya bagian salat bae kadinya sanajan baju naon bagi taliannya nya salat kumanya isaranya pembacaan salat cina tadi naon tadi tutup orat acana teu bisa kajen teuing tangan lebah naon lebah sanggeus Fatihah pingkeun lebah sanggeus Fatihah tuluy rek maca naon maca surat eta mah ulah maca surat gabungan kaayaan Mang Abdul tas dipake naon boga nanya atau lain kitu nya atau misalkeun naon eueuh cai eueuh emang eueuh cai eueuh naon eueuh taneuh rek tayamum eueuh taneuh rek cai wudu eueuh cai hek boga adusaneun tah dina sanggeus maca Fatihah haram eta maca naonna maca surat na ge teu meunang terus maca surat teh sakumaha sih wayasul aslu sunnati bi qiraatil basmalah asal pasunatan cukup ku maca bismillah wungkulnya maca bismillah wungkul ngan ulah ngeboga tujuan bismillah awal Fatihah jadi kieu bisi rusuh mang ikieu waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kali bismillah geus naon dah geus sujudnya geus ruku ya wa yakfi ahrufu awa ila suar menang bakanya cukup maca surat sanggeus Fatihahna ku huruf-huruf mimiti surah contoh alif lam mim shad qaf nun atawa yasin keur naon keur maca keur tarawih misalkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim eta mah geus luas wah bobel imam ek maca naon maca Baqarahnya ieu lila sing horeng naon teh tulus Allahu akbarnya maca naon ukur alif lam mim ukur cukupnya atawa naon yasin Allahu akbar cukup sakitu kenan shad Allahu akbar atawa qaf
ngan cenah cek tukang pidato ulah remen teuing penting mah maca naon maca kopnya aya bang siteknya maling senal kopnya wasnya dibikeun ek maling doma kopnya ek maling pemajikan kopnya tak ulanya terus jadi cukup kunanta kutungtung kumimiti ku huruf-huruf anu aya dina mimiti surat bisi rusuh nyanta bisi rusuh ngan aya pasunahanana khusus poe-poe nadinya tengah anu pararanyang tia bakal dina salat poe Jumat mah poe Jumat salat subuh poe Jumat sokat kahiji make alif lam mim tanzil alifna surah as-sajdah kaduana hal atal insan nu minad dahri lam yakun syai'am mazkura jeung saterusna kudu saparatna lila nya tunuh teh moal payunya teu moal payu kuasna cenah teh katalarnya bari maca naon teu naon bari maca Quran teu sugan Quran hareupeunnya make meja sing jangkung teu hareupeun teu naon atawa nyokot teuneun Quran rada jangkung meusan pas arek maca Quran dicokot Qur'anna bae ditempo sakieu geus parat teu teuneun silahkan teu naon-naonnya asal ulah loba usiknya bahkan kan di mode di Arab nya bae dipesakannya sakonya wana pas naon pas maca Quran di naon dibuka geus asupkeun kana naon saku bae kagenap baina surati war rukui antara maca surah parat maca surat jeung ruku oge kudu aya jeda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar kakaranan jadi kudu aya naon heula eureun heula sakedeung ulah langsung ieu mah begitu lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad dongko can parat surat oge geus kaburu naon ngaburu dongko eta teu meunang pasunatan faslun al arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah wallahu a'lam bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'na bima alimna alladhi yanfa'una rabbi lana fi dinina tawassalna bi talimin antar sukanal wasi wa antar sukonal aman abdi tawasul ku pamurukan mugi Gusti ngarizki kajembaran ka aman